Nyeri hulu Bapak panon asa nolol celing ngucur ba dedeh teuing cu anak king anak bapak ampura abdi Pak aya anak jang dihampura ku bapak jang aya anak gandeng ini karena kering gegara wekan wae mua cager-cager da gandeng cing sabar jeung tawakal cing bisa syukur di negeri balakalayan di barengan ku kasobaran sabab hade goreng cager gering tetep datang nateti Allah kari urang bisa nyukurkeunana sabab lamun urang nyukurkeun nikmati kami pasti eta nikmat bakal tambah deui tapi lamun anjeun teu nyukurkeun nikmati kami pasti eta ajab anu bakal tumiba ajab kami anu leuwih peurih sumuhun Pak irung mepek Pak aya lain corona Pak lain geus disuep kamari pan jeung ieu ka dokter negatif geus digorok irung teh pan dicolok ai bapana teh dicolok geus bapak menyolok peuting tadi tong heureuy Pak abdi keur gering tong heureuy bisi bata ke geringna Pak naon jang dirawala ka mana Pak aya jang panggentrahankeun Pak abdi teu kuat ngagorowo jang naon Pak lain ka hidup ka dawala umum kadieu dawala sumuhun Pak yen punten nuju naheur cai kadieu jang wala dieu wala yang pangi aing wala Bapak naon jang dina angen anu ngajenol Pak moal amanah Pak nah anak aing aka wala campura aing wala sami-sami aka salila ya aing penting curug balas nunyuk capetang balas miwarang dawala anu jadi adi aing dawala sami-sami aka sami-sami bisi aing ponok umur dawala ulah aka ulah waka maot aka ulah maot ari abdi jeung saha jeung ucing dawala mung budug ulah maot aka ulah maot ulah waka maot mending bapak we nu maot jang Pak hayang dikadek wae cu tong pas siapa ay urusan maot mah ayeuna maot engke maot mending engke dewala urusan maut manu ngora nu kolot ge pasti bakal maut da ayeuna mah bapa we nu kolot jigir mah nah satuju wala naon lamun aing aya kahayang rek digugu moal da wala nya nu kaduga mah digugu aya henteu mambayahna wala nyawa aing meureun 4 bulan geus teu dahar sumuhun
aing eunah hayang dahar da wala. Palai tuang. Bener da wala. Bapak tah geuning jang. Tereh cager lanceuk si lain. Bagja aka palai tuang sareng naon? Sangu goreng. Mung sok panas beuteung da wala. Bubur. Rujit juga tai ayam. Naon atunya? Batagor. Besi kolesterol da wala. Naon atuh bilih pala salad lalaban. Asam urat da wala. Bilih pala seblak. Tulang seblak naon? Mung da wala sama kamal lagi seblak tulang na tulang ucing sama mung. Palain naon atuh? Aing mah da wala kabayang hayang pais da wala. Palai pais? Bener, da geuning jang enteng. Pais lauk emas lain da wala bosen. Pais jaer mung da wala cucukna rangsep. Pais hayam lila ayamna meureun jeung teu gablek. Pina pais tongkol di Haji Gana mung da wala. Pak Ismail tong heureuy goblok sih teh. Yang dicitak di luar jeung aing galungan goblok. Kar gering teh. Kar gering heureuyan muka ngamek. Pais naon atuh? Wayak yeungeuna meureun da bala aing ngadahar pais tai ucing. Ulah kitu aka jang cing sadar. Hayang pais tai ucing da wala. Ari aka buru da wala bisi aing pondok umur hayang pais tai ucing. Jang wayahna jang laksanakeun. Naon itu kalau teh? Wayahna laksanakeun ti ucing. Heuh wayahna jang sugana jadi ubar. Jadi ubar. Ti ucing. Wala yang pais teh ucing da wala. Laksanakeun. Lah gugu da wala. Sok itu kuku. Gugu da wala. Jang wayahna cu da wala karunya lancik si lain. Jing jang nangan teh ucing jang. Gusti ieu teh bener aka teh. Bener da wala. Yang pais teh ucing cingkana teh daunna da wala. Surabungna cing loba. Make koneng tong loba teh koneng da teh ucing mah geus koneng. Make sereh da walanya jeung surabung salam. Cing karasa teh bawang daunna da wala. Ya. Ieu teh aka teh bener hayang pais di ucing da wala. Lamun eueuh tai ucing kumaha? Neangan ucing tetangga pencet ku sia. Ieu teh aka teh bener. Jang maklum keur geuring laksanakeun jang. Gusti. Di mana nangan ucing wayah kieu aing ge. Panayagan aing nyebut teh ucing teh keur dahar boro-boro rujit ngaranna mah deui. Pak, naon jang? Panayagan mangeuna aing ngoco mah ngadon nyatu we. Heeh, keun da gaweana kitu. Ya. Yang telih meutingeun meureun.
kamana gencelang herang cikahuripan dileuwih sifat tahunan direkan napa pantunan kiwari ngan kari langit dongeng endah katumbiri taraji langit nu asri widadari turun mandi lumungsur di kahiyang Gusti rumasa diri gagah ngagadabah alam indah kagungan Gusti Gusti kiwari gunung bulisti banjir ampun Gusti ampun Semar ya winangun semar kuncung dan Semar ya winangun semar kuncung pakuning alam Siti bentar kang puputra iya kang puputra suka seri lamun can pangih jeung jati diri lamun geus pangih jeung jati diri bakal seri dina sanubari
nu matak urang ulah lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana di mana urang reka mana keur di mana urang reka mana urang ya imalan Pak nu kadeuleu nu karasa nu katempo nu kaalaman kajadian naon wae lamun teu jadi ilmu rugi tumali jeung kaayaan si laing ayeuna gering ye cu dangukeun ku si laing ai hampura pangeran teh rupa-rupa datangna jeung teu sakabeh dosa bisa ditobatan ku sahiji perkara salah sahijina pikeun ngalebur dosa teh kudu ngaliwatan gering da kadang-kadang ieu gering teh panglebur dosa hampurana pangeran jing horeng urang teh masih keneh ditangtayungan ku pangeran ngarasakeun gering teh cu mohon Pak tah di dieu cek dewek tadi di mana gering kudu bisa syukur teh eta sabab ieu gering teh hampurana pangeran nya di mana anjeun geus bisa syukur sok insyaallah yakin nikmat bakal tambah deui sumerah kana hal perkara anu datang ka hadirah Allah Subhanahu wa taala tawakal disebutna hade goreng gering cager eta tetep datang nati pangeran kumaha we urang kacamata na urang nempona dumasar kana keyakinan jeung kaikhlasan diri pribadi cu mohon Pak rumaos Pak culangung abdi kanu jadi kolot heuh keun urang saling hampura we jeung saling elingan ku hakna nya ruyu jeung surat wal asri nyaeta urang teh kudu saling wasiatan ku hakna nya ucu ya mohon Pak nuhun Bapak sami-sami cu jang geus asak aing mesti ucing geuleuh ge aing aduh ampun da kumaha aing lanceuk aing itu da geringna ngataku kawala da geuning Pak pasti ucing datang Pak rek upacara adat mah apa nah sia teh di mana yang ngabayagakeun tai ucing upacara adat untung aya nu lalajo deuleu nuhun eta saha jeung bisaan deui seniman merenya nuhun abah nya isukan matong milu bah dawuhna beuh aduh wala geus ti ucing dia wala tos mana da wala tah mangga ngebul kene panas kene nuhun da wala di mana jang tai ucing ikhtiare Pak ikhtiare pan urang wajib ikhtiar Pak nya kamulek kitu jang ngebul panas kene Pak sok atuh tiupaneul ada panas beureun da wala kumaha tiupaneul ada meureun panas oh sae mangga kajauhannya dah geuleuh geus taneut da wala parantos nuhun da wala sami-sami seger meureun wayaki ngadarti ucing da wala mohon mangga tuh cing ieu cing jongjon cing ngalimed nuhun da wala sok atuh geura tuang bade ngange sangu ditamul we da wala nya atuh sok mangga asyaaneu lah kumaneh da wala naon teh besi kurang uyah besi kurang gula asana lah asaan jang asaan aya ngadak goreng ke bapak aing ya teh akad teh kumaha asana lah da wala besi kurang gula sok jang asana lah jang asaan jang tai ucing tai ucing
tok kajana lain jajan bisi kurang uya sok jang sacoel we sacoel lain urusan sacoel Semar urusan anak tai ucing atau nama ke dipais apaan cek si iyo sok jang wala buru besi aing kasurupan wala eta kasurupan di niatan sok jang wayahna jang aing ngimpi naon aing penting aduh sok sacoel we jang nya sok sacoel da loba-loba teh mah geuleuh ah nah da sacoel ge geuleuh jang nah aya apa mah tuh sok jang ieu ti ucing sok babakeun peureum-peureum anggape jamu-jamu di perem-perem ge pan abdi nu maisna apal ieu ti ucing sok aing sok jang saeutik ge saeuleul sakitu bisa kumaha saeuleul sakitu sok naon da wala bau jeung peueur jeung pahit teu puguh rasa jeung hasem tuh sia nu cager kitu komo aing nu gering goblok kitu sia teh terus ieu kumaha teh ucing beakeun ku sia da wala beakeun jang beakeun gelut jeung aing Semar bina-bina teuing ka aing teh wala hampura da wala hampura batuk eta belah ditu mun batuk udud atuh hampura da wala aing teh hayang heureuy 4 bulan teu heureuy jeung sia nya tuh heureuy ulah tai ucing heureuy atuh leung tai ucing pina mah aing tai hancip pina mah nya ka teh nanaon da teh nyeri hate atuh we nu penting aka bisa seuri kayang nama aing gulenteran seuringan nyeri angen da lir bendra barang nuju ayeuna impal wacana mermanakeun perkawis tai ucing panengahing Pandawa Arjuna kairing Prabu Batara Kresna saking nagara Amarta sampun dumugi dateng ieu tumaritis Kakang Semar saha gogorowokan moal nu boga ucing mah kitu Aisyah di mana ucingna ucing tatangga ku abdi dipencet nya dikiret ku abdi ulah kaget dawala ieu kaula dawala Gusti Pak naon jang aya Prabu Anom Arjuna ka dieu aya nak jang gandeng nah Aisyah lamun teu geuring dibebeskeun ku aing Gusti nu agung rek ngalongok meureun ka aka mudah-mudahan dawala mawa donat tak geuning nya donat 2.500 anu gitu dawala nih nirat tangademan datang nirat tangademan wewuh mangkulingan rana denera Kakang Semar ulah kaget Kakang Badranaya aduh aya anak Amoy
asa kakunturan madu kaurukan menyan putih dina danget energi si mabdi nun yang akan semahaturan rawuh kaunyuk pangersa Prabu Anom ditampi kang tekantun kacuragan Gusti Kresna ditampi nuhun kakang Semar atuh ya taya pikir saya naon menita aya ibarti anggana asara rewas daya ibarti anggana nepi ka asa ngadeg-deg kitu ayana daya ibarti anggana ya tiagan baik kang atuh upami kitu mah pangenten di sim abdi ngaliwat atuh tong ngarepotkeun semah kaonyo panjenengan juragan anu Gusti Anom ditampi nuhun dawala tekantun ka Gusti Batara nuhun dawala Jawa kabuyatur kan ieu teh cepot itu ieu mohon Gusti sugan teh anu kuwi mah Kakang Semar teh ieu teh cepot teh kunaon Kang teu damang agan tos sabaraha lami teu damangna Kang parantos aya opat sasihna pun anak teh nuhun teu damang yayi rek tega meh anu teu damang atuh sanes wawartos pangenten ku kaula di longo ampun paralun teuing teu damang naon duka agan teu damangna parantos ka mana-mana ge teh aya nu metu agan saurna mah cenah pun lanceuk teh kanker payudara agan teu yang Raka Batara yai lain kanker payudara mah keur awewe atuna didenge teuing tong ngabohong dawala semua atus ku abdi kabidan saur bidan teh kunaon pun lanceuk teh kanker rahim cenah saurna teh nya sareng pecah ketuban Raka Batara yai kecah petuban maka wanu hamil sanes sumuhun yai tong dibahas deui atuh diangkat teuing isi we urang di mata ngabarohong nah kawas apa tos sabaraha lami opat sasih akan lir bendra barang nujuena impal wacana di luar bumi na ieu Semar Badranaya aya makhluk kakalayangan daya sanes ieu teh patih ti nagara Ambang Sagara anu nampi wartos yen ieu nagara Tumaritis teh di dieu kitu ujaring carita meni asa dilonyeng aing ku jelema nanyakeun aing di mana nagara Tumaritis kabeh cicikikikan seuri kabeh sisirian kabeh nuduhkeun yen ieu nagara Tumaritis teh ta ieu imahna Prabu Semar teh nu ieu nah ongkoh beunghar mah nya imahna nepi ka dengdek ieu nepi ka reyon kieu imah raja kumaha ieu teh da kabeh ka dieu nyebut teh ai bener Tumaritisna mangan kabeh ka dieu nyebut ieu Raja Semar teh di dieu buah-buah Raja Sangsara mun ieu mah cik aing boga ajian noropong sanajan kahalangan kusuhunan aing bakal nyaho anu saha di jero barang katingali ku ieu Senopati anu katingali teh Arjuna jeung Kresna anjir gehel paingan si Nyai kaedanan Gusti bener jika Dewa Kamajaya teh ieu meureun Pangeran Sastajingga teh oh itu bapakna meureun Pangeran Prabu Semar Badranaya luar biasa hebat si Nyai paingan kaedanan da kasep aing ge bogoh yo hebat ya Gusti nu agung Allahu Akbar makhluk naon ieu tiluan oh meureunnan ingon-ingonna meureun nu tengah nu hideung pinguin
nu tungtung iguana nu ieu naon gitunya oh bawang beureum wah da gua adalah ku aing ngobrol naon ye da kitu Kang kaula teh hampura we istana naon seuh kaula teh kitu kahijina kaduana kaula teh apan uninga Panawati leungit ti nagara Amarta laras Kakang Yudhistira Kakang Bima Kakang Rayina kula jeung Sadewa laras kaula teh tatapa puasa menang ganam ramo Kakang Semar kengeng ganam ramo sumuhun naon kaula teh aya ilapat 3 bisa Panawa mulang deui tapi di negara Amarta teh kedah diayakeun tumbal Kakang tumal laras ditumalan ku naon agan ku sato naon na ku hayam camani atawa muning hideung aya ge hideung di dieu muning ngan teu sadayana beungeutna mah bodas moal teu ka aing si goblok teh apa dawala kaula oge apa nya nyai apa onaman lain muning eta kunaon atuh agan itu mah kukumpu panda panginten lain dawala kunaon lain kusato ditumulanana sanes kusato sanes kunaon sieun ditumulanana teh ku jelema hei ku bapak gitu mudah-mudahan itu kusaha sun jamina daya deui ceuk ganam ramo nu kedah ditumalan teh nyaeta tuang putra saha sastra jingga Kakang Semar ayana kagan naon ta nah asta jingga teh ieu geuning buah salah aing tapi bener ngaranna mah sastra jingga deui nu itu anjir buat dibalik ke dunia teh manya pangeran nepi ka dipincu kieu deh aduh Allah buah-buah keur nyamar deui nya da eta mah ditumakeun geuning buah-buah keur nyamar daguan ku ieu tak kitu ayana agan Gusti agan keur maeukeur pulanceuk teh nuju teu damang jang kudu kumaha dewek jang ayana Pak jang tong sedih tong ngariwang dawala tong ceurik dawala manehna nu ceurik agan ieu teh leres gan bener cepot asta jingga ridho agan kaula isi mabdi ridho agan yang tibatan kieu mah agi sanes tina aral akan nanging bagja upami jisi mabdi paehna aya guna jeung mangpaat komo jisi mabdi ayeuna Panawa anu dipika-pika sono ku abdi agan boleh deui ari bagja Ilahi ta'ala gan demi nakana demi bangsa toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kaselamatan jeung kapandekaan negara Amarta ridho agan jisi mabdi jadi tumal agan ayana yang yakin aing ieu anu keur gering ieu yakin pangeran ngan keur nyamar ieu yakin aing mah yakin rajana naon si goblok teh rakyat kadon rek dipaehan teu gablek kakenyos goblok teh kurang ajar ya pangeran sastra jingga ditulungan ku aing boga ajian matung kabeh ku aing ditiup di bakal jadi patung panon nempo kene elingan eling kene napas napasan kene ngan mua bisa usik kabeh ku aing 1 2 3 bah iya oi alang geus pangi eta geus pangi geus pangi geus pangi geus pangi
sih teh mereka jadikan tuma si pangeran aing aduh punten pangeran nyangakeun si mah pangabaktos kanu pangeran salira pangeran sastra nah pangeran teh boti ucing di teh baik kan baik lah aing mana yakin keur nyamar ye dibawa ku kaula ye pangeran sasadinga ka nagara kaula. Hai Prabu Semar lamun anjeun butuh keneh ku anak anjeun yeuna putra anjeun rek dibawa ka nagara kaula nyata nagara Ambang Sagara. Lamun butuh bawa putra anjeun di nagara Ambang Sagara. Lain naon bisi lain ge aing hoream ka digeuna dipaketkeun mah nya. Ayo dibawa. Ari Semar masalah resna teu kapangaruhan ku ieu ilmu. Aduh mangeuh panggulingan lana. Ya manggulingan rana. Datang nira ringkong konan wawang kinulungan. Ingkang samya sampun prapta ingkang sampun prapta wis kena bikin penas Bang Jateng Pati aing geus datang nuhun Pati yami-yami ngeran salamet maneh diparangkeun di sim abdi rahayu salamet Gusti heueuh nuhun di abdi cik aing rek nanyakeun bener aya nagara Tumaritis teh Gusti tadi aya iya berarti si Gatot Kaca lain tukang bohong hampura tot bener aya Prabu Semar teh aya bener Beunghar ti Beunghar Gusti entungna gegenep walah teu salah bener heueuh mana pangeran Sacarjinana aya daekeun dibawa ka dieu henteu dipaksa ku kaula dipaksa sumuhun tuluy kaula galungan jeung pangeran Sasajinga tuluy eleh atuh sia teh wawanianan ka pangeran goblok sidik pangeran gelarna ge pasti pepek ku ilmu jampelan pamake geuning ka mana aya pangeranana mana eta dihanap ieu teh pangeran nasi padang sia teh nepi ka dipincu kieu ka bina-bina teh kumaha teh wah sesah Gusti ngalawananana Gusti disirep ku kaula disirep nya eta ge hampir mali ka kaula sirep ge tamahan ku antimo genep ku si abdi nya obat tidur ya obat da teh sare-sare keukeuh nya gitu hebat cik cagerkeun eta Pati waras teu makaning jati teu makaning waras walia cager pangeran Allahu Akbar buah-buah itu kiamat nadunya teh poek naging derudung sungan teh aliran duh Gusti lagu Allahu Akbar nepi ka eueuh ka kapok kitu Aisyah teh bener hayang ijen jeung aing kebeneran tuh di belah ditu aya letak jeung aing urang balik si beledog jeung letak yuk dibawa ke mana aing iya parantos di karaton pangeran lain pangeran aing lain menya aing kudu gogorowokan wae ya eta di pengker aya raja mana jurig aya jurig sagede kieu isaneh jurig raja jurig goblok jurig balikeun aing balik Patih na teh pangeran teh kieu tuh banyak pangeran huntuna depek kieu teh aduh kumaha teh
Iya pangeran teh Gusti lain aing balik pangeran aing balik jurig sagede kieu jurig ya. Jurig. Aduh pati tingali. Iya pangeran lain aing balik pangeran goblok lain pangeran sasadinga aing mah Udin jadi goblok teh. Udin Samsudin aing mah kulajar ke mina-mina teh teh. Ieu teh lain pangeran sanes tuh lain iya Gusti pangeran iya. Siap pangeran di mana sih teh kabeh-kabeh teh ka ide. Kieu we Gusti ayeuna membawa we putrina ka dieu. Upami sanes ieu sawios di sim abdi dipecat ke teh sawios ieu rek dibalikeun di ku kaula. Rek di kana ieu we kana JNT we kana Grabgeun. Gusti Nyai kaula nun kula Ramadewaji. Da dengekeun mung aing sora kunti aing ngomong. Kunti aing mah yang balik balikeun aing ngomong aing mah kunaon-naon teh sieun aing mah mung kunti lanak sieun. Kana teh buuk da panjang lina naon. Yang balik ke tumaritis yang balik. Nyai ka dieu Nyai. Datang niratang ngademang. Datang niratang ngademang. Ewuh mangkulingan rana Nyai kaula nun kaula Ramadewaji aya pikir sae naon ulah ngabohong dosa ngabohong ka kaula majar bade nyanak pangeran sasadinga anu mana Ramadewaji anu mana eta tinggal di pengker eta sanes tingali eta tingali mung aing mung nya sorana geus cenah kuntilanak aing mung tingali mung aing mah tingali Nyai eta lain pangeran sasadinga teh anu mana Ramadewaji anu mana da eta eta Nyai obat teh Ramadewaji ampun naon leres ieu anjeun alah pangeran jiga kieu pangeran leres ieu Ramadewaji tinggal nepi ka kasep ieu anjeun anak aing teh normal ampun adeui sok eta tinggal mung aing mah yang balik tingali sakali we tingali tanggong nang bolong mung aing we Sina bolong aing nyaw sina bolong jadi mu ayang balik engkang kang asraji ngangkang manya hilap deh ka kaula dina impenan pan kang teh ka kaula nepi ka bogoh kitu engkang ieu kaula mung goblok jadi kitu nyingkah jurig mung aing nyaw sihungan jadi tina sihung teh getihan si teh Dracula aing nyaw si teh aing nya pampir ga aing jadi beung aing jadi gagel aing jadi pampir mung ya goblok mung jadi pampir aing mung aing jadi pampir sok diduruk aing make bako pampir eta mah siapa goblok atuh pampir mung kang ya kaula engkang piraku hilap ka kaula engkang Gusti nu agung kiamat alam dunya anak aing cing beunta Nyai tingali Ramadewaji pangeran mahkotana ge sae anjir eta iket disebut mahkota ampun Nyai cinget kana kurungan Nyai Ramadewaji ieu menikah kasep ieu Ramadewaji tobat teuing sugan masih ganteng kalem moal aya deui jami anu jiga kieu di dunya si lucu si uni siok sakali we tingali sakali we lamun sakali mung saku kaula dibalikeun mung aing mung keteh sihungan teh juga nolol teh dia kasorot bulan teh jadi pampir mung ke lempangna kitu tah mung aya mung ini pampir mung sakali we bener sih sakali sok lamun sakali mung dianterkeun ku aing ka Tumaritis leres sok bener sok deal sok mun sasalaman ku katuhu tunggu kenca mung aing mah kenca sok sakatuhu manya sasalaman kieu teh sok sakali sok sakali sok sakitu
balik itu. Jig rek diantarkeun tawa balik sorangan. Tuh ojek ada gua. Kang Astra Jinga. Sok kumaha? Lain meuni asa betah di dieu nya. Meuni asa raoseun teh meuni raraoseun kieu tempat teh itu kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes. Nah dawuh kemang beton wungkul. Anyam api-apina ieu mah. Nya. Gini. Aya Neng. Kang Astra Jinga, Neng. Andin. Kang tingali Ramadewaji tingali nepi ka kasep kieu ampun. Duh Gusti Nu Agung hayang utah aing ampun. Aduh tobat teuing Kang ieu teh pun bapa. Oh itu tuang Rama nya geuning aya ayah di dieu aya. Si acing tadi menyebut curi aing goblok. Minantu ebes ya goblok. Tobat teuing Ramadewaji ngatikahkeun kaula Ramadewaji tikahkeun. Jig balik. Ish. Teu bisa. Teu bisa lain Udin ngaren teh. Sa Udin? Anjeun. Pangeran. Sastra Jingga. Udin ti mana sih teh? Nyahoanan aing teh menentu raja goblok. Tuh, jo sombong bisi goblok mah. Gara kitu ge. Ramadewaji tikahkeun kaula Ramadewaji engkang. Nyeng. Aduh Gusti Nu Agung engkang. Ieu teh ngange parfum naon meuni seungit. Anjir tai ucing sebut seungit. Ngange minyak naon Kang? Ieu teh minyak rem Neng. Minyak rem. Nya, Ramadewaji pangmeserkeun minyak rem. Ganggo naon? Kaulah hoyong ibaku minyak rem kan raos seungit. Gusti Nu Agung, pamajikan aing kaganjen ge ampun. Ngatikakeun Kang. Neng, engkang. Ieu teh Neng teh bener bogoh ka Akang. Bogoh engkang. Leres cinta. Bagja Neng. Lamun Akang ieu mah lamun rumah tanggaan ke lamun Neng bogoh ka Akang, lamun Akang hayang ibak, jadi ibakan ku Neng. Iya. Karasa. Lamun Akang hayang emam, dihuapan ku Neng. Bagja Neng. Lamun Akang hayang eueut, dieueutan ku Neng. Lamun Akang hayang diacuk, diacukan ku Neng. Lamun Akang hayang kiih, dikiihan ku Neng. Iya beres. Iya paling resep dikiihan. Aduh, lain naon haneut dikiihan teh haneut. Si Eber begitu. Ya atuh Neng. Sing redo Ramadewaji manya kaula ridho salirah teu. Ya keun bae meureun Astra Jingga abdi Bapak. Nu teu ngeunah sebut Bapak ku sia aing. Meureun handak ge geus jodona meureun ningalina meureun anak kaula mah lain kana wujudna tapi kana hatena. Sanes kana hatena kana wujudna amu salira masuk nyanyahoanan. Aduh Gusti Nu Agung bagja. Eta geus wani ngaleng si goblok. Hei. Can muhrim. Samurim. Sausap. Kelas kedeung. Aduh, seungit. Aduh. Naon? Naon? Seutik. Ya, tuh ya. Anjir. Naboti ucing. Tina liang teh aing. Alah.
atuh kasep asta jingga